cek tugasnya eleh apan kimuli sini aja utos tu mirip deui nya nepangan utawi maka muka keluarga besar Bapak Suwandi miwah ka segenap warga masyarakat berak pembuaran nya sareng ka para simpatisan sadayana nya utos hadir dan tawisna aguru hoti anak Semar tetilep ka pajangan ombong Kang Radi Bumbu Abu Tarijal nya sareng ka Mang Radi Bandrek begini haturan kamu ke apa zaman ombong nya
Geus jadi kewajiban ngajaraga Ajeng seni cariosna bawayangan manawi jadi tuntunan jadi ente kahirupan mi bangga hiji gambaran kadak baca silakani di mana ajeng mangin demi kehidupan api jalur dewa asmara elam bamba sadaya bersa kejang simbol kerang manusia masing-masing kisah kula di alam dunia boga mata beda-beda nyangakeun aboktar rijal
semangkali mati yang akan tika pedang si mati sedang itu tinapang ngajak-ngajak kajurung kuati suci ditirik purapi geni lumayan pas wandi sebelajar penglipur mana lah akadot bocor bamba sahabat baris nambang cung-cung kadang bocor bamba senipang pun orang eling wiwitan tangan tumong kamalina aguru hotip anak semang laku make aturan segala mangradi bangren rejeng gerang wajib di damang-damang api jalan di asmara di mama di pasti mewajib di namadang di pemama di pupusti alam apa zaman ompong ada di bumbu ku Gusti yang ngatur amuk talija sing langgeng dugi kajaya gerhana sawasi
ngapangajak setan anu bilangna kalayan nyebat asma nu kawasa wa aulas tur maha asih ka makhlukna sadaya puji tu Gusti Pangeran nu pelpeng alam dua welas tu asih nu gawasa dina poe akhir muka Gusti abdi nyembah muka Gusti abdi neda pituduh tur pitulung muka Gusti nyupadanan abdi-abdi sadaya tina jalan anu sampurna nyata jalan jalmi-jalmi nu meunang anugerah nikmat ti Gusti amin ya rabbal alamin. Ngawiyos sakenda kawontenan saking Kesultanan Banten sinten talengah kejabenipun Sang Nalendra Prajenegara Sultan Agung Sultan Jainul Arifin Jalik waringa sitingi lebih naturata dedampar denta Pinali piteringang ing kejana warena lemek babut prangaginana wedak sinebaran kastori lan sari-sari kalayan dipun hadap kedua pangagung para pangagung para santana Narapati Nagri kejabenipun Tu Bagus Ishak penghulu agung sidibawonten Tu Bagus Salikin Mangkubumi Parahia anu sadayana sumumbah semujud hamaring geluda jebat sabda ajrih aningali pamor Sang Nalendra Sang Sultan Jainul Arifin mahkotane pino kasri murut mupian iya kade makotane pino kasri mupian iya kadiakun iya kadiakun Solendra
gogowara kocap pagelis kang kapiwara enggal nu kacarita ngawiosakeun kawontenan saking Kesultanan Banten sinten tak lenggah kejabenipun sang Malengra Prajanegara Sultan Jainul Arifin disarengan ku sadaya para pangagum sadaya para santana Narapatin Nagri salajengna diampawis Datu Bagus Isan selaku penghulu agung sini bawon tentu bagus salikin pangkubungi parahia anu sadayana sumoma sumujud ambaring kuda jebat sabda adrih ningali pamor ningali pamor iya samalen Sultan Jainul Arifin salajengna nigara Mangga karsana Sri Sultan Jainul Arifin lenggah ing pangkonan sedaya para pangagum maring Kesultanan Banten pangandikanipun nira pupung sakabeh para pangagum sakabeh para santana Narpati Nagri kahatur kanjeun Tu Bagus Ishak salaku panghulu agung lan Tu Bagus Salikin mangku bumi parahia wilujeng sumping di karaton di Kesultanan Banten kalayan dihaturanan calik sing tumanina widi di diri kula ayeuna Tu Bagus Ishak hatur sewu nuhun pangarsa Gusti Sultan Jainul Arifin ieu kula Tu Bagus Ishak ngaturaken sabah pangbakti kahujug dampal salira kaula nun mbok pilih kirang tata titududuga prayoga da siapunten anu kasuhun jebar hampura anu kateda kaula nun Gusti Sultan katarima sembah pangbakti sampean katarima kudri kaula Tu Bagus Ishak atur sewu nuhun Gusti Sultan atupun kitu deui sampean oge Tu Bagus Salikin mangku bumi parahia dihaturanan linggih teu diwilah-wilah kudri kaula Tu Bagus Salikin Gusti sumbangan nyangakeun ieu kaula Tu Bagus Salikin mangku bumi parahia ngaturakan sebab pambakti kalau juga dapat saya kaula anu berpikiran tata titi juga prayoga dan siapun anu kasuhun jebar hampura anu kateda kaula anu Gusti di hampura sampean oge kudri kaula nuhun pon kitu deui kapun raka Tu Bagus Ishak nyangakeun ieu rai panjenengan Tu Bagus Salikin deudeuh teuing Tu Bagus Salikin hatur nuhun tina pambage sampean kadieu atuh calik tadi payun bios cekap di dieu cekap we akang we nu di payun mah atuh rai mah wayahna we di tukang ulah gitu kapan urang teh diuk di hareupeun Raja Sri Sultan Banten hayu ajrih babarengan oh sae bios bios sabios akang we di payun hapunten kapangkeran sae sabios saya sok lajengkeun nuhun Tu Bagus
matur nuhun ka sakabeh para pangan anu diundangan ayeuna hadir sadayana. Nuhun pisan sami-sami Gusti. Oh sami-sami Gusti Sultan. Di lebah dieu mah atuh raja naon ngaranna. Lamun teu mere panghampura kanu jadi sahandapeunana sae kudu. Ari ngomong perkara kesalahan mah kapan kieu tu bagus isak timbalan Gusti Sultan numutkeun pamadegan kaula ari salah mah teu milih-milih pamimpin salah mah teu milah-milah bawahan salah mah teu rakyat teu pajabat salah mah teu kolot teu budak salah mah teu awewe teu lalaki mun keur salah mah salah bae da sakabeh manusia huruf gumelar di alam dunya mah moal luput tina sifat salah jeung dosa bener bae atuh manusia mah sanes malaikat salah bae atuh manusia mah lain setan. Tah kugituna kaula oge sami nyuhunkeun panghampura ka sakabeh para pangagung sakabeh prasanta Narpati Nagri. Kaula nyuhunkeun panghampura dina sagala rupa kasalahan tindak tanduk laku kaula mangsa jadi raja jadi sultan di Kesultanan Banten tu bagus pisan. Sultan sami-sami atuh pelebadi mah urang silih ngamaklum urang silih ngahampura dina sagala rupa kasalahan. Adah sami-sami Gusti jisim abdi oge nyangakeun sadaya-daya Sri Sultan ieu kaula nuhun dupi salajengna Sri Sultan ngangkir kasakabeh para pangagung ngundang kadri kaula bade aya pikersal naon Gusti. Laras Gusti bade aya pirogi naon mending ngadadak model kieu mending ngadadak pisan Gusti aya pikersal naon ieu salarasna kaula ngangkir kasakabeh para panggung sakabeh para sada Narpati Nagri khususnya sampean tu bagus Ishak lan tu bagus Salikin timbalan Gusti ayat dua perkara anu bakal disalawahkeun kudri kaula timbalan Gusti anu kahiji perkara ieu keamanan negara atau Kesultanan Banten. Yen Kesultanan Banten teh hiji-hiji nagara anu can pernah dijajah ku bangsa-bangsa lain sakabeh oge para uninga yen hiji nagara hiji wilayah anu can pernah dijajah mah iwal ti Kesultanan Banten. Laras pisan eta teh Gusti laras Gusti da beja teh para kakoncara ka mana-mana ya memang laras di seantero ya wilayah Asia mah ngan ukur Kesultanan Banten nu can pernah dijajah ku musuh tah kitu tu bagus Salikin timbalan Gusti ngan di lebah dieu kaula narima surat di tetangga negara Eropa Gusti kaula nampi surat di negara Eropa di kerajaan negara Eropa di kerajaan Spanyol yen urang Spanyol teh bakal ngirimkeun 2 jago pikeun nantang perang nyata ka urang Banten
dua jago eta nu bakal diutus ku urang Spanyol teh hiji Don Toronto anu kadua Don Ramos eta dua jago ti Spanyol teh utusan ti kerajaan Spanyol hayang ngabuktikeun kajagoan urang Banten cenah beja pabeja-beja nepi ka Eropa kadenge nepi ka negara Spanyol teh apaleun yen urang Banten teh gagas sakti mandraguna totosaning bangsa ni dewa kalayan hiji-hijina negara anu can pernah dijajah ku sakabeh negara ngan ieu Kasultanan Banten tah di lebah dieu kaula ngarasa bingung nu tungtung susah manat aya sudana pikeun ngaladenan urang Spanyol pikeun ngalawanan jago-jago Spanyol nyaeta Don Ramos sareng Don Toronto anu diutus ku urang Spanyol teh pikeun nantang perang ka urang Banten tah hiji perkara eta anu pertama nu mantak di lebah dieu kaula terus terang bae rek ngayakeun adu jago di Kesultanan Banten saha-saha bae urang Banten anu mampu nandingan ngalawan narima tantangan urang Spanyol maka kudri kaula bakal diangkat jadi pangagung saha bae para pemuda-pemuda Banten anu ngabogaan kasaktian kajagoan pikeun nandingan ngalawan panantangna urang Spanyol sing saha anu mampu bakal diangkat jadi pajabat di Kesultanan Banten kudri kaula sae dong salempang Gusti perkawis masalah jago di Banten babu lain akul ku payung butut para pemuda-pemuda Banten terkenal gagah sakti mandraguna terkenal gede kawani tapi yakin pasti ayah salah saiji pemuda adu bakal ngaladenan panantang urang Spanyol tenang Gusti Banten mah moal sepi nyaeta ku perkara jawara jeung kiai moal sepi ku kiai moal rehe ku para jawara ku para ulama tempatna di Banten kudu boga kayakinan tenang geura datangkeun bae urang Spanyol ka dieu urang adukeun hayang nyaho jeung urang Banten saya sing perjantan Gusti Sultan tong cancaya karena pemuda-pemuda Banten pasti bakal aya hiji pemuda nu gagas sakti mandraguna bakal nembongkeun kahebatan sakabeh para pemuda Banten nuhun lamun maka dilebah deui kudri kaula nyaeta bakal diayakeun adu jago di Karaton Kesultanan Banten di alun-alun Banten tah eta pisan anu pertama tu bagus Isa sae Gusti salajengna ari anu kadua mah perkara kaayaan pribadi kaula tu bagus Isa kumaha Gusti meureun geus kauningan ku sakabeh para pangagung ku sakabeh hamba rakyat Banten warga masyarakat Banten ieun kaula teh geus lila ditinggalkeun ku pamajikan kaula teh ditinggalkeun ku permaisuri kaula anu parantos maot tos ngantunkeun ti payun ninggalkeun kaula pindah ka alam baka sasatama kaula teh ayeuna boga gelar teh duda sasatama kaula teh budak kolot
dilebah dia pamikir kaula asa teu pantas hiji pamimpin hiji sultan teu ngabogaan permasuri sebab di mana-mana oge ayana raja pasti aya pramusurina ayana pamimpin negara berarti aya ibu negara sedangkan kaula geus pirang-pirang tahun nepi ka ayeuna can boga pamajikan can boga pasangan hidup halus muci sae memang kudu gitu halus gaduh pamadegan kading oh janten maksa salira teh kumaha ayeuna Gusti Sultan ari maksud kaula mah kula rek terus terang bae kula boga paniatan rek kawin deui di kapan wajah lain rakyat biasa bae da pajabat ge ari kebal ting ngaduda mah tiris saya memang kedah gitu pantasnya memang sultan teh kedah aya permasuri janten salira teh sejak kaula rek kawin deui alus hade didukung kudri kaula lamun salira hoyong boga pamajikan deui kasahan usina parantos aya implengan parantos aya sasaran awewena teh kangge calon permasuri di Banten aya di mana Gusti ieu awewe terus terang bae anu diimpleng kukula sabab terus terang bae kaula teh bogoh kabina-bina ketah awewe kaula teh mika cinta mika deudeuh ketah awewe numutkeun pandangan kaula mah eta awe teh geulis pisan tu bagus pisan ada gelis ari keur bogoh mah gelis bae ai kudu bogoh ke dangukeun heula tuh bagus isa ke dangukeun heula urang mana saha ngaranna ari urang mah urang Batavia urang Jakarta ke saha ngaranna ari ngaranna mah etah awewe teh Saripah Fatimah randa ngora boga anak dua sedangkan kaula oge boga anak dua kapan lalaki hiji awewe hiji di lebah dia terus terang bae kaula teh rek menta restu menta doana sakedeung deui kaula teh bakal ngadatangkeun Saripah Fatimah bade ditikah kudri kaula di Kesultanan Banten bakal dijadikeun nyaeta permasuri di Kesultanan Banten kudri kaula salaku gaganti permasuri pamajikan kaula anu geus maot geus tinggalkeun diri kaula kitu tuh bagus isa uciar menenglah atem iya atem kaget tenera amedang ya amedang
anu kasuhun ieu kaula hampura anu kateda bilih kaula salah nyarita atawa salah ngomong kumaha tuh bagus Isa janten salira teh boga pamadegan boga tujuan mikarep ka Saripah Fatimah urang Jakarta bener kaula oge apa kaula teh Saripah Fatimah teh kumaha Saripah Fatimah teh randa boga anak dua mantan salakina teh mayor di Batavia kaula apal Gusti sifat jeung talajak Saripah Fatimah kaula apal kasalakina almarhum salakina mayor anu di Batavia apa lamun salira mikarep hayang kawin jeung Saripah Fatimah kudu dipikir-pikir deui kudu dipapai dirasa-rasa deui naon ari sabab Gusti Saripah Fatimah kapan tiba heula oge mika geuleuh mika hewa ka urang Banten Saripah Fatimah teh boga sifat sirik dengki jahat kaniaya Gusti lamun bisa mah batalkeun tong kadinya lamun salira rek kawin ka randa saha bae ka awewe urang mana bae mangga teh teuing ku jisim abdi didugungan ulah ka Saripah Fatimah Gusti masih kene seur anu sejen loba kene anu sejen awe entong ka Saripah Fatimah Gusti ieu hapura apal kaula Saripah Fatimah teh mata duitan tukang ngeret alebatan sinden numantak salakina mayor paeh ngora-ngora tekuat hatena coba dipikir deh Gusti Saripah Fatimah mah hiji awewe teh rakus sarakah tamak boga salaki kasabai lamun can beak jeung daki-dakina moal deureuna sarua jeung sinden ulah Gusti abdi terus terang bae teu panuju lamun salira nikah sareng Saripah Fatimah dumadak dipikir ku abdi jagane pageta lamun dijadikeun ku salira dijadikan permarsori yakin kadituna Saripah Fatimah boga naon loba tuntutan hiji kapan Saripah Fatimah teh boga anak lalaki irah waktu bakal nuntut ka salira anakna hayang diangkat jadi raja salaku pawaris salira anakna hayang diangkat jadi sultan irah waktu geus kabayangkeun ku deui kaulah sabab yakin sifat penjajah Saripah Fatimah teh nu bakal ngancurkeun kautuhan persatuan di kesatuan urang Banten pikir heula ku salira Gusti sakali deui kaula mah teu panuju lamun salira nikah Saripah Fatimah sakali deui abdi teu satuju Denira amidan kaget denira ya
Ishak. Kira-kira tentang kahayang raja nasorana sampean ngomong di hareupeun saha ye sampean teh ngomong di hareupeun sultan penguasa Banten kaula Sultan Jainul Arifin teu panuju kana cariosan anjeun ulah sok suujon ti heula nyangka Saripah Fatimah bakal ngeret ka kaula ulah boga sangka teu hade ka Saripah Fatimah numbutkeun sampean yen bakal ngarebut tahta kerajaan ieu Kesultanan Banten tong suujon sampean tu bagus Isa tapi tetapi ulah tapi anjing teu sopan ka diri kaula nyarita samodel kitu jeung keur diri kaula maya dengekeun ku sampean tu bagus naon tu bagus Isa langsa kabeh para pajabat para pangagung nu aya di Banten lamun teu kompak teu panuju kana hayang kaula berarti anjeun teh geus nentang ka diri kaula sedengkeun kaula mani diboga pamadegan sing saha bae ante saluyu teu sapamadegan jeung diri kaula mending keneh kaluar di Kesultanan Banten atuh ieu teu bagus Isa barang amit tanggung dauhan ieu Sultan Banten sapada harita tepamit dari ngaleos endek tinggalkan Kesultanan Banten Gusti Sultan kerdiri kula tomborok dikaluar gede kanan sanajan barijeun kaula dipecat dikeluarkeun diusir kaula bakal tetap moal satuju kana pamadegan sabab kaula yakin iraha waktu Saripah Fatimah bakal jadi penjajah bikin rusak Kesultanan Banten bagus salikin hampura kula rek balik bae ka Pataban tetap kaula ngadoakeun bikin kasalamatan sakabeh hamba rakyat Banten hampura mereka mana tuh bangun Isa ayo ini lagana kondori lepas tuh bagus saligin kaula nun Gusti calik sampean dibalak kumaha sikap sampean ngeunaan diri kaula rek mikarep nyaeta ka Saripah Fatimah keur diri kaula mah tetep bae satuju naon sababna kaula mah moal bongkar kana katangtuan hiji pamimpin moal jisim abdi mah rek sanuju teu satuju oge moal nyaritakeun ka saleda eta mah teu langkung salira sae lamun kitu tah ayeuna perkara anu kadua anu pertama diomongkeun ku diri kaula perkara masalah anu jago nu bakal dilaksanakeun di alun-alun Kesultanan Banten inggih Gusti wayahna kira-kira numutkeun sampean aya eueuh pemuda-pemuda Banten anu sanggup bakal diadukeun ku diri kaula pikeun nyompona panantang urang Spanyol pikeun ngayonan adu jago jeung Don Ramos sareng Don Toronto aya tong sieun aya para pemuda para pemuda Banten oge tong salepah aya manusana nu anggap ku diri kaula eueuh deui jago di Banten teh eueuh deui para pemuda di Banten teh anu bisa sanggup ngayonan musuh-musuh anu bisa sanggup ngalawan kajagoan urang Spanyol nyata Iwal ti putrane tu bagus Isa nyata nu kasebut tu bagus Burhan laras Gusti tu bagus Burhan teh putrana tu bagus Isa laras Gusti da teu aya nu sanes hapunten rarasaan jisim abdi mah mengukur tu bagus Burhan
hiji pamuda anu parantos kawengku ku ilmu japan mantaji rasa perasa anu parantos kasipuh ku pangawaru iwalti tu bagus burhan tina segi kajagoan ilmu kanuragan jeung kapinteran anak tu bagus burhan salah sawios para pemuda Banten nyata Gusti nya lamun kitu masuk gerak tepangan tu bagus burhan nya eta pikeun nya hareupan urang Spanyol bakal diadu jago ku deui kaula nya eta di alun-alun Kesultanan Banten sae Gusti iraha abdi sejalemaku beral aina pisan gerak laksanakeun bejakeun ka tu bagus burhan lamun tu bagus burhan mampu ngelekeun Don Ramos sareng Don Toronto urang Spanyol maka anjeunna bakal diangkat jadi pangagung jadi pajabat di Kesultanan Banten sae kaul pamit kondur Dr. Asmani Mas kaul kusujud gerak lemak kubral geramnya tu bagus Isa dilebahi anjeun teu sapamadegan jeung diri kaula ngahalang-halang rasa cinta kaula ka Saripah Patiman pokona dilebah deui pajabat-pajabat Banten para pangagung para santa narpati negeri kaasup hamba raya Banten lamun teu anuju kana pamadegan kaula hoyong di banda Saripah Patiman bakal nerima hukuman ti diri kaula gelis calon pamajikan kaula Saripah Patiman sakedeung deui saban bakal dipapak ku diri kaula nalan nurwenda can rasa ia pamayu wedan dene nalan nurwenda can rasa ia pamayu lumampana tu bagus salikin ada dinangan ia sejana pangan tu bagus burhan sangkan yang harapan para jago-jago di Spanyol adu boganet nantang jago-jago orang Banten kacatur aina tu bagus burhan adu parantos di payunan kutu bagus salikin mangga kasana lumampah tu bagus burhan alat pria saprapun pemandana pun tu bagus burhan tindak gedegane pun macan-macan ladria sang putra Bimalomoso macan padayung
Kalau disebut pahlawan bangsa, satria dalam bangsa, banteng benteng negara. Rupa paman Tubagus Salikin supaya ngegeni putra panjenengan Tubagus Burhan bar paman Tubagus Salikin ieu putra Tubagus Burhan warga sani Padangan eta seniman sejati wayang tendong manusia hukumah seni wayang Padangan Asep anak itu Bagus Burhan kebulan Udman supaya jaga geni putra panjenengan Tubagus Burhan kumaha damang Asep ayah hibar sawalarna paman sami bae paman oge tidak kayal saya kekeh sekedap paman ayah priawi ayah hiji perkara anu saja didugikeun ka hidup saya diantusan ku putra panjenengan Tubagus Burhan ngejaga ajang seniman jaga derajat seni kemudian persatuan seaji ketika sini kututi mirip contoh datang hatiku atau sakit atau sedih khawatirkan dan tentu dapat dinasani hati-hati eta seni anu mandiri
rasa kerja mandang sana yaitu bagus burhan parantos di tepangannya takut tuh bagus salikin mangkuk ini marah dia kesetengah nangis sadayang apa cepat itu bagus salikin dan itu bagus burhan sang adega tuh bagus salikin mangku bumi perahia anak jiwa ama anak pujani hati paman kasep tuh bagus burhan kaulah nunba semuanya ngegeni putra panjang tuh bagus burhan ngaturakan sama panggung di kahujung dapal saya kaulah numpaman dohon kaulah dilepah dia terus terang baik ya paman teh kautus kusaha nyata kusang lalena pelajar negara Kesultanan Banten Sri Sultan Jainul Arifin Allah Kangjeng Sultan maksud tujuan dan ngahaja nepangan hidup kasep ayo naon sebab sakumaha cariosan ti sang Sri Sultan yen sakadap deui bakal aya tamu atawa bakal aya nu kasebut tamu penjajah nu mikarep nu mikahaya ka nagara Banten anu katelah urang Spanyol tah urang Spanyol teh rek nantang perang nantang adu jago ka sakabeh urang Banten terutama para pemuda-pemudana, terutama para jawara-jawarana, terutama para kiai, para ulama ditantang perang kurang Spanyol, urang Spanyol ngirimkeun jago salaku utusan ti Spanyol anu katelah Don Ramos sareng Don Toronto. Urang Spanyol naon maksudna ngirimkeun jago teh ngahajak itu emang dihaja sebab hayang ngajajah ujung-ujung sama hayang ngajajah iya mah uji coba cenah hayangnya hope jana urang Banten teh jago sebab sakumaha parantos kauna ku sakabeh hamba rakyat Banten ieu nagara Banten hiji nagara nu can pernah dijajah ku musuh terus tanu mantak di lebah dia paman teh ngansur kautus jeung wayahna hidup teh anu pamuda anu kapilih mung ukur hidup anu katingali
sebab ku paman hidup geus cukup ke ilmu Jembar ku panalar salah sawios para putra-putra Banten pemuda-pemuda Banten anu gagah sakti mandraguna lintang teh hidup tubang musburkan kumaha sanggap teu jadi jago iya demi harga diri bangsa demi harga diri negara Banten wayah daek teu daek hidup kudu daek jadi jago rek diadukeun ieu putra mah lain kotok atuh banyak diadukeun kumaha Raden Asep sanggup melawan Don Ramos sareng Doronto urang Spanyol sanggup di lemah dikur putra panjenengan Tubagus Burhan saha bae urang bada bae anu coba-coba rek ragen harkat martabat negara Banten tak turun kudunya harapan Tubagus Burhan saha bae anu coba-coba negara saha bae di mana bae rek ngajajah negara Banten kudu tak turun harapan para pemuda di Banten yo Tubagus Burhan bakal harapan ada wah nuhun kasep nuhun pisan sebab paman oke ngasukur ngimplang hidup ngan saukur ngimplang hidup sebab eueuh deui anu jago di Banten lintang teh hidup pemuda nu katalah Tubagus Burhan saya Allah lupa banget tah ayeuna hayo urang kan itu kakaraton kakak Sultan Banten sebab urang Spanyol urang Spanyol teh ngirim dua jago Don Ramos jeung Toronto ayeuna geus datang ayeuna geus surak-surak pandikan geus nantang-nantang jago-jago di Banten wayah nakasep ayeuna urang lumampah ka ditu ka karaton urang hareupan rek lagu kumaha urang Spanyol sae ayo lumampah ina kasep ligat kaulah urang Spanyol rek ngajajal kajagoan urang Banten sok dilayanan urang Banten mah teu mundur ayo Raden negara mana baik asalna aduh coba-coba rek ngarusak rek ngajajah negara Banten kusok kumaha tantang perang ka urang Banten ya aing Tubagus Burhan anu bakal jahar menjago di Spanyol Don Ramos Don Toronto daguan usah menikaulah Tubagus Burhan lemampai pun Tubagus Burhan parantos nampi pancen parentah ti Tubagus salikin mangku bumi parahia pikeun nyaharpan jago-jago di negara Spanyol aduh bakal ngaladenan jago-jago ti Spanyol Don Ramos sareng Don Toronto kacatur kayan di alun-alun karaton di Kesultan Banten atuh jago-jago ti Spanyol parantos hadir Don Ramos sareng Don Toronto Don Toronto sareng Don Ramos asa aing ngepang jagona asap aing pang hebatna patungkang pateng-teng surat ambal-ambalan nantang-nantang perang kasakabeh urang Banten itu keayaan Don Ramos sareng Don Toronto surat
abal-abalan nantang perang kasak kabeh yang batu mengakarsana lemak kunira Don Toronto sarang Don Ramos alatria saprabut pemandala pun Don Toronto London Ramos tindak kedare pun bedrong alatria Hai katanya jago orang Banten. Kalau benar orang Banten jago, ayo semua pada kembali hadapan ya. Don Toronto, hey, my brother.
Ayo, mana jago-jago orang Banten naik? Hai, Tuyung nongku binakuru apa zaman opo saya rama saya dinasa bocah puji syukur aku rohati anak semar karena aku pangeran ngaturan bangsa brothers, Don Rabos, how are you fine? Hai, ulang ngomong itu dengar dia ini. Sekarang kita sudah ada di Banten. Pengen tahu jago-jago di Banten seperti apa ini? Siap. Pokoknya di lembah sini malah orang Banten masih gede-gede curug. Letik orang Banten mah. Sampai berita ke negara kita di Spanyol katanya orang Banten tederak dibacok, tederak ditembak, tederak dipedil. Tapi orang Banten yaho aing kelemahnya. Tahu saya kelemahan orang Banten, memang orang Banten tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak. Tapi kalau ada Bang Emo sama Bang Keliling senajan jawara ya. Ya, mudah-mudahan kita coba kehebatan orang Banten. Sebab menurut cerita tidak ada satupun negara yang mampu menjajah negara Banten. Dan negara Banten adalah satu-satunya negara yang belum pernah dijajah. Ayo, sekarang kita buktikan mana jago-jago di Banten mana. Kalau memang jago-jago di Banten, ayo, pengen tahu duel abang gua. Hah? Tapi bos, apa? Lamun menang orang gelut jeung orang Banten, ngelehkeun orang Banten
Di Banten mah banyak cewek gadis-gadis cantik. Kalau bisa jatah buat gue satu, gak perlu satu, 5 juga mampu. Masih kuat nih paginya. Cangkeng masih kena ngora, masih kena kuat ngelakui. Oh kagok, kita jajah, kita ambil hartanya, gadis-gadisnya kita culik, kita bawa. Iya, bagus, ini bagus. Untuk karena itu jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kalah sama orang Banten, sebab malu sama kerajaan di Spanyol. Jangan dikasih ampun. Kalau ada pemuda Banten maju memenuhi tantangan kita, jangan tanggung, matiin sekalian. Iya. Bagus. Lajeng telami suping tu bagus Tuhan parparing tangkon. Wah, coba lihat itu ada yang datang kemari. Bagus sih lo kamu. Siapa ini? Ya kaulah tu Bagus Burhan, putra asli kelahiran Banten teh ieu. Ieu aing pabuda Banten. Aduh ngahaja jumponan nantang ilaing sakabeh urang-urang sebanyo. Ulah dikira orang Banten tua nih kamang kurung model hiu. Ya, aing tu Bagus Burhan pabuda Banten asli. Aduh bakal ngayonan ngaladenan pangawasa sampai ya. Hai, jadi ini utusan orang Banten bikin pengadapan kaulah, hai. Mas udah campur ngomong apa belit ya. Ulah kos kemari gitu tadi kait. Badak dicarekan ku Pak Guru Entik. Aya Pak Guru Entik isin, aya Pak Haji era guru kabeh eta. Si geus ngomong Sunda wae ah. Hai, kapan ini masih sejarah? Sejarah ge nu ngerti bahasa Spanyol. Ai teu ngerti beungeus bahasa Sunda wae ah. Ayo. Lamun bener sampai geus sakti manragudai. Coba lawan kalau wajib keparat urang bukti ke sana jago antar urang sepanjang di urang Banten keluar semuanya. Ayo coba atuh iya hamba rakyat di Banten, rakyat Banten anu samia hadir ningali kayan adu jago di alun-alun Kesultan Banten. Surak ambal-ambalan rakyat Banten anu ngadukung tu Bagus Burhan. Hidup tu Bagus Burhan, hidup tu Bagus Burhan, hidup tu lawan lawan. Wih, yang ngadukung si Burhan. Gedeng dari si Burhan apa siapa itu ya? Layuan menilangkan wiraya
kurang ajar wani-wani ngalawan aing ya aing orang Spanyol Don Ramos decan eleh aing di negara aing mendingan pasrah anjeun ngalawan kadri kaula sabab anjeun kuat ngalawan diri kula ayeuna gagal sakti manrakuna bisa gak disumpah kadang dewa ya kula jago decan pernah eleh di negaraku coba anjeun rek ngalawan kasaktian kaula sabab kaula mah ngabogaan kasaktian anu leueur anu licin ajian belut putih bisa nengol bisa katengol bisa newak moal bisa ditewak coba-coba jeung diri kula anjeun deui hayang jauh dah lembut nyata aja gagas sakti anplong kurang coba ogol pegal di patih di kau dah siap buang mampu ngalekeun kajagoan aing sabab aing melar ngabogaan ilmu belut putih si bangsa urang nengat tempat anu legai budi mah sempit jadi sia pada salah si aing mah aing bisa ngakebuk moal bisa dikebuk bisa nangal moal bisa digadal bisa newak moal bisa ditewak aing kan nyoba-coba ilmu aing geura rontok si aing rontok tubruk rontok tubruk aing teu beudang aing sebab aing mah izin aing mah leueur bang rontok tubruk rontok tubruk sampean ulang moal menang moal katewan iya moal menang engklak engklak geus kagoleran
ayaan tidak aya lebu haus udah boleh pukul ini pukul sampai pukul rasa kuat mengeluarkan tenaganya gerak pukul udah boleh pukul sama kata-kata jago ini ya boleh pulang aneh orang Spanyol digebuk sekali boleh pukul dua kali boleh pukul tilu kali ngagedik balik boleh pulang ayo sahadai pada jagoda orang Spanyol Batur aing Don Ramos ngagedik balik geus mesen tiket pesawat di heula kurang ajar sia Burhan ya aing Don Toronto gelut sing aing tinggal pilih sia ya tangan kiri rumah sakit tangan kanan rumah makan ayo coba diri kau bangsat yang kurang ajar sok ampun Bur udah ampun Bur ampun Buran bodas ya kurang ajar bodas itu bagus hidup itu bagus hidup hidup atuh sadayana para warga masyarakat Banten surat amal-amalan kacina pisan bungahna yang ayah pemuda Banten mengalahkan jago di Spanyol di dia tebagus Burhan disanjung di agung-agung usak kabeh hamba rakyat Banten itu lemakuna bagus Burhan dagangan air hamba
rakyat Banten tisuklakna ayahan Bagus Burhan anu parantos ngelekeun dua jago ti Sepajo malih ayeuna tu Bagus Burhan dibere gelar ku sakabehan baret Banten nyaeta Banteng Banten hiji pamuda nu gagah sakti mandraguna ngelekeun jago-jago ti Spanyol ieu Banteng Banten sareng sena ieu dina ieu carita babat Banten Banteng Banten teh nu katelah tu Bagus Burhan diangkat darajatna nyaeta ku Sultan Jainul Arifin janten pangagung janten pagawe pajabat di Kesultanan Banten tugasna ieu Banteng Banten pikeun ngajaga keamanan seantero wilayah Banten musi aya penjajah aya penjahat anu nyieun huru-hara nu rek ngarusak nyaeta keamanan katentreman negara Banten ti harita keneh itu Bagus Burhan ngalaksanakeun pancen nagara di Kesultanan Banten muriling diunggala tempat ngajaga keamanan besi aya pancang pakeuh itu kayaan tu Bagus Burhan atawa ayeuna parantos janten gelar Banteng Banten hidup Banteng Banten hidup Banteng Banten hidup tu Bagus Burhan Banteng Banten hidup biaga ulah hidup-hidup bae aya 3 poe keneh beusi beak sora ayo di lembah dia kaula Banteng Banten tu Bagus Burhan ada bakal ngasalkeun pajen ngajaga keamanan di negara Banten sekarang makaring galihe mampaneng itu Bagus Burhan alias Banteng Banten anu dinadakan ayeuna parantos janten pangagung pagawe pajabat di Kesultanan Banten ngajaga ngaraksa ngaronda keamanan di seantero wilayah negara Banten tunda lampah eta kacarios kayaan di makam padesaan di pemakaman padesaan tempatna nyaeta almarhum permasurina Sultan Jainul Arifin di pemakaman padesaan almarhum permasuri bojona Sultan Jainul Arifin
pemakaman almarhum Permaisuri bojona Sultan Jainul Arifin. Aya hiji wanita anu ceurik ngapangingi kajabi putrina nyaeta Ratu Ayu Saribanon. Ratu Ayu Saribanon putrana Sultan Jainul Arifin nangis kapangingi di pusara kuburan ingkang ibu. Sedih nak kapina-pina barang aningan. Kaayaan di Karaton Kesultanan Banten geus teu endah seperti baheula. Barang sapakna Sultan Jainul Arifin parantos bojo deui, parantos kagaduhan pamajikan deui ka Saripah Fatimah. Kaayaan di Karaton hareudang bayeung yang numutkeun rarasaan Putri Ayu Saribanon dina danget ayu. Dan betah-betah oge rasa tegeunah hate yen Ratu Ayu Saribanon yang hareupan indung tere Saripah Fatimah. Sabab Saripah Fatimah beuki dieu beuki ngatur